aya naon jalma itu ngarumpul moal kitu pasir leutik mah uruk gerentes hatena. Nini Ocih tekungsi nyamper nu ngarariung anggur lempang mapai-mapai jalan satapak mentas sasak gantung. Waktu rek hanjat ti sasak gantung taneuh tonggoheun murudul urug nembrag suku Nini Ocih meh we Nini Ocih teh kolesen ka bawah ragrag kawalungan. Untungna rikat hanjat muntang kana areu jeung kana akar kai di sisi walungan. Sakedapan Nini Ocih melohok campur ruas lain ukur babasaan. Hujan encan wae raat sai walungan Cipedak beuki motah umpal-umpalan. Di sisi imah Bah Kasju bangun terus rasa lantaran Nini Ocih encan keneh ka imah. Ya kamana Nini teh bet encan keneh datang. Cik gerentesna bari tuluy indit niatna rek mapaikeun Nini Ocih teh. Di jalan Pak Amprok jeung Ki RT Udin sakalian laporan yen Nini Ocih pamajikanana can datang keneh ti sawah. Teu kungsi lila Ki RT Udin terus laporan ka kuwu katut nguar-nguar jalma pikeun neangan Nini Ocih. Waktu Bah Kasju datang ka imah kasampak Nini Ocih geus aya. Bah Kasju ngarasa reuas lantaran geus bebeja ka RT yen Nini Ocih pamajikanana teh tacan datang keneh bae balik ka imah. Ocih, ari maneh tos di mana? Sakieu geus buritna ngalongok sawah meh. Teu kudu lila-lila ari ngalongok sawah mah. Heueuh tuh da. Anan kami teh melangku sawah hanas meunang capeder kalele caah. Tetelo bea kaleled kabe tembalna nya masing kumaha wae oge geus kaleled caah mah hese nyegahna tinggal pasrah bae ka nu kawasa tempas Bah Kasju. Salembur warudoyong poe eta ibur Nini Ocih encan keneh balik curigana mah Nini Ocih palit lantaran manggih beja ti Bah Kasju. Nu ngarariung tadi waktu katenjo ku Nini Ocih teh Cihoreng keur nenjo caah Cipedak nu umpal-umpalan nu ngarariung menang beja ti RT Bedug langsung neangan Nini Ocih. Kumaha Nini Ocih teh palit? Ceuk Sanudin saurang pamuda eta lembur tumanya. Nu matak geuwat urang teangan kahilir hancip juali kanu ngarariung. Wanci ngagayuh ka magrib jalma-jalma masih keneh nareangan Nini Ocih. Nu ngarariung laju kahilirkeun mapai sisi walungan Cipedak. Nu ngagimbung curigana mah Nini Ocih kaseret caah walungan Cipedak. Lebah lengkob leuwih kuda kadenge ku hancip juali hawar-hawar aya sora anu ngagorowok tulung-tulungan. Tah geuning aya sora tulung-tulungan. Hayu urang sampeurkeun. Hancip juali ngajak ka RT Udin katut ka pamuda jeung jalma kolot sejena anu araya di dinya.